Ratin wara panjang ngawuwus nengikan drapuantara Purwa hartosipun wiwitan darah hartosipun syarita diangge jejer malih sinarita kejabi nyata di sawarga Maniloka nyata di Keraton Himawat Palimarci Konda Sang Nalendra Prabu yang Batara Guru ngahaturan lan lingi Resina Rada oge tekantun kapun putra Sang yang jagat nata yang Batara Guru anu kasebat nyeta Batra Kala tinu waktos ayeuna sadayana tungkul kali ngelut tinggal aji pamor Sang Nalendra Batara Guru sadayana tungkul kali ngelut tinggal aji pamor Sang Nalendra semuanya lami-lami Sang yang jagat nata yang Batara Guru ngan dikelisan mekaten penghentikan itu Kakang Panjenrada coba kapayun Kang aulat dal rai ngahatur kesemauran sanamayang akang ayeuna dina sadampaleun di sapayuneun anjeun rai Kang ditampi nuhun rebulak seketika kebingahan ku kaula Kang timbalan keantos Kang mangga Batra Kala anak king cobi kapayun anak king Batra Kala kapayun sun ngatur kengasot noh mayang Kanjeng Rama Durwaji kaula tinu waktu sayeuna aya di sapayuneun Kanjeng Rama Durwaji ditampi Batra Kala cager sadaya-daya sakitu ieu denawa ama mah marentahkeun teh lain dua lain tilu newak hiji jelema teh tapi hiji anu ngaran si Cepot syukurlah mau dibawa bogang napaeh dan memang eta kenyataan teh dina kayaan teu nyawan cik mangga teuing kasepuhan bujeng hiji najan 10 kaula sanggup cukup hiji teu dua teu tilu nu ciri-cirina eta manusia nu ngaran Cepot teh kumaha tak ieu amwing ja dina puting ayeuna ngahaja ku bapa teh dikumpulkeun si lain teh ja nya eta bakal aya hal-hal anu ditepikeun ka si lain ja tara-tara teu sasari bapanya ngabademikeun naon atuh bapa teh perkawis warisan kitu nah si lain teh ka mana karep dupi perkawis naon ieu baik bapak-bapak doaina grup gerang ngarupita cek si berwes lain kalakang ngadirim-ngirim video jangan yang ngopi ay kamarana yang ngopi hidung wala nikmat pedo alah langit kasusah tanda panjang senengi ya senengi sabda tanda
panjang senengi Anjo. sabda oninga walapat tining asih jadani ya kang asih jaketara ya jaketara